Ngaralang layangan teu meunang tah kabaduk ku budak anjing eleh ku budak satepak awak hawu kebenaran anjing aing mangi hayam teh sia-sia lompat cek batur teh nan lompat eno eleh nu pugum aya hayam belina kok aing ditewak iya aya 2,5 kg logor dijual cepet 150 tuan kok aing jual lah sok sok aing dijual tuan dijual kok aing teh si ya dah mun aing teh butuh duit dah aing ngajual ka saha bingung ngajual ka si Jo bisa hayam si Jo make lah bejak we dengan budak yang pasti di sawah ya mah kapan medar ya pasti morok kalau budak teh budak kemana? Jo kemana? Mereka sawah dengan budak tuh kacirin tuh jang nempuan sukan budak di dia bisa power morok terus budak di dinya tadi lompat ke belah ditu dan ke maka kuburan merenang beneran di dinya Jo euy yang ngejual hayam euy teh euy baraha we 200 2,5 we atulah butuh duit keur nyanung juga dinya boga oh itu sih kan namanya jangnya tuh beh ditu nah hayam teh alus hayam sebarat teh 2,5 lah 200 we kata ge sugan warek ditawar di ku batur tawarkeun deui 200 we nya arek kumaha mun 200 arek sama dengan budak di dia arek ngotona duit mah aya yang ruka sabaraha yang asal 200 mah aya lah arek 200 tadi mah didikeun sok mah didikeun aing mah keur nyanung euy lah sia tak kos payu goblok sia belum aing mah duitna ada duit mah aya bohong 200 mah pas kamari alpukat anjing hanas ku aing di ieu dikirim 200 mah 200 arek sia arek 200 dibeli unglek ya saya baik duitna deal panglaris menang mau kita lah anjing wah lain Jo senang mau kita power ayam kurang ke dieu nya kenya tapi ngala budak lah kali lah medar teu meunang lang layangan kelas capek teu puguh uyuhan aya hayam batur lina ke aing menjadi duit sia lumayan penyangung di panca mah menang hayam balik kalau ada salaki ka mana dengan budak teh jangan gitu ka dieu esek dengan budak hirup mah teh kana karus semua layangan kan sieun dicarekan batu we yo nah Kang lah mau hayam budak ka mana ranca sih mah ban barudak karus semua layangan kieu mah dengan paur teh nih sieun dicarekan batur geuningan ya hayam ieu teh si uat tadi menang beli 50 dibeli teh sok 50.000 mah gede nya badak meujeuna mandiri budak ari budak kapan geus teh puguh esek di ranca sih jeung barudak malah mun kuno boga sawah di boro aduh gua teh ngaten ngan dia kada si uah dibeli 50 kakang mah tapi bener eta 50 50.000 itu nya alhamdulillah itu sudah ada ayo isi mau sok lah bata kita ora eta kemana adi aingnya murid-murid dia can balik dah dia tadi usum lang layangan teh dok dia mau ditayangan deh soalnya imah gua kuncian deh Tuhunya ke mana ya? Jangan ke teh. Ke tempat layangan eueuh. Tapi aralus layangan deh. Wah bener itu mah juga orang mana ngaduna nya. Si Wah tapi ke mana ke nya eueuh. Digana si Jo digana aya di imah benernya. Tanyakeun ke si Jo. Sabar tanya teh. acan Kan ya sabaran heula. Ya nengan budak puguh. Si ngador. Di mah ada sawah heula nengan di budak mah. lanjut eta si kamu eta tuh nyarakan di sawah Kade hayam tah. nya Ada ulah eta si leupas. teu kecekelan neangan kanan eta nya kanan hayam di tempat tiga tidak aku kecerok kurang kudu dijual deui nya eta nya hayam teh di tempat di eueuh kurang eueuh ka mana nya Jo. Jo. Ka mana nya si Jo teh? Jo.
Aya naon yang sakit urang? Lain arek nanyakeun si Jo sugan aya sugan numpuan si Ua poho teu dirantean urang jadi lepas usum nang lain teh sok ngador geuningan eta boga hayam alus teh di mana Menang meuli ya teh hayam teh sapi urang nu di mana ieu teh atuh bali di moal. menang beli sabaraha ieu ayamna Menang beli mah 100.000 pek lah. Bagi ini 100.000. 100.000 ieu nya Heeh. mah bisa kurang atuh sugan benang-benang 30.000 atuh Hayam dia 30.000. sugan we gitu beda borontok nama jiga di dinya gitu ya teh Guguk urang. Kan bae lah karunya ka di dinya urang mah tah heeh 100 lah sok bae lah urang duit tanda 100 lah oh di hayamna lain borontok jika si Uan ditiangan ku urang ieu mah Heeh, sarwana. urang mah keur kukuteun deui urang ge kita sarua ngarang-ngarang ya batur si Uan deung kok ya nuhunnya bejakeun salakinya hayamna urang itu Jok sing salamat ade labuk. Di 50.000 lumayan lo kena sok ke sapi 50.000. lumayan aing boga hayam aya batur si Ua dilaur kanan kosong lah dibaturkeun jeung si Ua sia budak liwar tuh aing Nah, Jon, sudah hayam nu urang teh ong ti si Ua tadi. Bawa dijual ke pamajikannya. Tahu dipaok di dinya. lain naon nu dirasa uing mah lain menang mok ieu menang meuli tadi ti biai ti pamajikan di dinya tah pokona mah 100.000 moal manggih pokona mah kemah aya batur si Ua anak-anak bisa kanangkeun jeung urang ngaras liwar jeung bata mah urang mah menang ayam Yung, balik, yung. Si anjing. Ah, geblok ke pamajikan teh. Apa aing dibilang meuli teh 200.000. Anjing ku 100.000. Ya, nah, pamajik. Nih. Woi, budak. Ka dieu. Rek tanya keuneun. Ka dieu. Lain arek nanya. Ari hayam dibeli dijual baraha ka si ieu ka si Jon. 100.000. Ah, biar pokoknya mah kan ge. Ay akan dibeli 50.000 meuli hayam teh. Pan bagian 50.000. Mata duitan nya mata. Sekarang seberapa mereka bohong? 200.000 eta teh. Bukan anjeun itu.